Alhamdulillah hatur nuhun ya Neng Haji Ida. Amis pisan. Minta mama. Anak pisan anu ti Neng Haji Ida teh tadi nu bawa ti pasar dengan amis nama aya. Hei, Nyaur hutang kamari eueuh ngan mama ngan ke melong. 5.000. Ayeuna wayah lamal dibere. Murah pisan tadi 5.000 ti saya tah meulina mah. Nuhun pisan Neng Haji ya sing mudah-mudahan dicalanana sing langsung laris diduakeun ku mak. 5.000 mah murah, kok zaman ayeuna mah buah amis teh. Asaan? Asaan. Ma tega indung mah anak melong. Nana. Anak mah indung melong kan kamari jongjon we. Insyaallah isukun meuli dibere ku cenah. Kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nya hatur nuhun pisan amis pisan. Ieu mah lain buah, sembarang buah. Tapi nahan oce kamari mah haseum. Nah, ieu haseum. Amisna mah aya. Nu kamari nu haseum nu badag. Heh, Nu badag nu kamari nu haseum mah. haseum ye ge. Tapi baong, ong. Nuhun ya Haji ah.